lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran. Dileukeun geus mulai memanas. Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang, cek Iran. Janganpun manusia, debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah. Eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja. Iran geus siap nyen nuklir, nyen rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna, dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa Amerika ge bahkan leuwih. Nu mantap sudah ieu urang Iran teu siap perang. Deket baheula geus Amerika lawan Iran. Kapan Amerika? Mada ku ari geus mulai deui Amerika. Cak Iran teh siap bae diluncur-luncurkeun ujianna. Lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran. Dileukeun geus mulai memanas. Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang, cek Iran. Janganpun manusia, debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah. Eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja. Kos Jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak Jawara degelut nyebutkeun sieun, memeh ku musuh bapana heula paeh sia. Anak Jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak Jawara nyebut sieun, teu meunang. Gelut ada sia. Nu ti didik ku aing. Lamun sekarang rentet teh, geus ulah tarung, dibebaskeun sia ku aing. Anak Jawara teh bos kitu. Nah,